Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minallah billah ilallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-maut tuhfatul mu'minin. Al-hadis. Wa qala syaikhuna uji turtusi fi akhiri hayatihi, ya i'im qad wasaltu ila maqamin yunza'u fihil ghadab. Inta al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatizah anu kusim guring dimulyakeun. Wabil khusus Syekh Al-Fadil Syekh Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Amar Azmi Al-Jailah Ar-Rafat Al-Jailah. Jadi latah Amar Ma'ruf. Kalau lesan diri oge hadir Kang Asep Mubarak, salah satu saksi saat mesantren di Ciberem guru orang menang cahaya. Ari cek Asep Mubarak masukan tekilat mun nyaho cahaya nu kitu mah dipiheulaan moal tiasa Kang Asep. Insyaallah, alhamdulillah, marhaban begitu. Aparatur pemerintah yang saya hormati, hadirin jamaah tahlil yang saya cintai, sakumna mudah-mudahan orang sadayana dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung dibayun sadayana puji kagungan zat Allah nu maha suci. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakumaha anu kusim kuring tos dicaritakeun bahwa guru orang sadayana sabada datang ka kali anget maka ditarik mundur supaya tempulang kembali ke tanah air.
Cilongok. Sesampainya datang ke Cilongok, laju ngobrol sareng Abah Sepuh. Ci, berangkat siaga caringin. Karena Abah caringin nangtang sia. Cek Abah Uci, kula teu pernah boga masalah jeung Abah caringin, jeung teu pernah hayang boga masalah sareng nu mulia di caringin. Abah kula seri. Ci, besi sia hayang nyaho Abah caringin teh salah satu kamu peting aing. Sok datang ngana tengah peting kai, sok datang peting kai. Nyana adalah salah satu teman batin Imam Agung Kiai Agung Abuya Cidahu. Nyana datang ke dia nanyakeun di mana Haji Uci ayeuna. Kukula diwijakeun menuju perjalanan Jawa. Datang deui ka dieu nanyakeun deui di mana Haji Uci ayeuna. Mungkin keur di Jawa Timur. Lain peting datang deui ka dieu, di mana Haji Uci ayeuna. Mungkin di Madura. Karena 3 kali pertanyaan tersebut ku Abah dianggap suatu tantangan, maka kuari berangkat ke caringin taklukkeun cokot mustika. Segala titah siap dilaksanakan, siap berangkat. Sakumaha waktu nugas dipersiapkan, tentu timbel nugas digulungkan, tepoho sambal jeung lalabna. Karena ku Abah kula titah nyamar sia itu nyamar. Maka berangkatlah Abah Uci menuju Caringin. Begitu lempang pamit ke Abah kula, ngalengkah salengkah 2 lengkah pas lebahan dapat tangkal jambu. Abah kula sayup-sayup ngomong, Ci. Maka Abah Uci ngadadak langsung eureun ngalengkah tanpa ngabalikeun awakna. Abah kula ngomong, waspada. Ari Asrida masih ngade ceng di jalan. Sebab kacarigina diantarkeun naik motor, beusi ngaguli, beas dihareup, tas di sisi, timbel di tonggok. Waspada. Berangkat di Cilongok terus Cikupa Belaraja Cangkudu belok kiri Cisoka arah Caringin. Nyahoan ge. Datanglah ke hiji masjid tua. Begitu datang langsung di pareman motor sama meh di pareman digas heula karena motorna sering banjir. Abeh ulah banjir motor, soalnya motor heubeul ieu.
tapi masih ragu caringin tak lain pas ayah budak letik ngobrol orang mana jing asli ha jing caringin pasti ya bener Kaji Nurjayanya ha jing asli caringin oh jing ya pakai apa kayak ngaku tuh ngakunya sahih ya. Ditunjang motor diturunkan tas siap-siap rek menuju rumah yang mulia Abah Caringin. Betapa kagetna begitu ngabalikan awak rupana kedatangan Abah Uci geus kaambe di Caringin dicegat lebah makam dengan pakaian anu sangat sopan. Wah, asana ngisi gagal ya. Tapi eueuh tanda-tanda peperangan. Abah Caringin bawa bendera putih tanda gencatan senjata. Ditingali wajah tersenyum, tangan terbuka, hati welcome, marhaban ahlan wa sahlan. Nyambut Abah Uci di dia. Yuk sekalian orang nyambut Abah Uci di Caringin jeung sambil menyambut datangna bulan Ramadan orang maca Tola'al badr wajaba marhaba ya nural aini jadal Husain marhaba sesalaman langsung dicekel leungeunna dituntun ka imam teu loba ngomong karena di sekeliling banyak mata yang memandang terutama pada bungkusan hijau timbel ya. Santri kan gitu wah santri anyar yo guys walgah hiding saha jelema santri anyarna pokoknya santrinya ada timbel datang ke imah dibawa ke ruang tamu ditanya ku Abah rek naon ka dieu Mas santri ulah kunaon gitu ulah rek naon Mas santri ka dieu henteu imah rek masrahkeun awak sadaya-daya ka dieu pangilmuankeun panglempengkeun ulah tapi kula ku Abah titah ka dieu cek Abah Caringin lamun rek basantren ka dieu moal diterima mun rek mondok silahkan nu jelas lain pondok Haji Pendi naon bedana mun basantren mah dahar sare ngaji dahar sare ngaji mun mondok dahar sare ngopi nggak ada ngaji ya tiba heula kula neangan guru nu kos kieu ya nit badang pesantren ulah ngaji sia mantep ke situ mohon teh pami kitu mah kula rek mondok di dieu mun rek mondok silakan
diantar ku abah kobongna. Nah iya saksina. Alhamdulillah Kiai Haji Nurjaya di dia. Iya, nu pangling pertama murak timbel Abah Uci. Iya, iya. Sepoe dua poe dah kesel atuh di kobong teu ngaji mah. Tapi teu meunang. Rek ngaji teu meunang, teu ngaji kesel. Tapi lah ngalengkahkeun bae suku ka majlis sok calik di tangga. Sayup-sayup abah caringin magahan santrina. Jahit imam bakar makmum bari ngarokok. Lebah rakaat kadua jahit batahiyat awal ai bakal poho andahan cung kedil nangtung kudu kumaha eta bakar wayusanu kiai ngarokok santri sakitu lobana eueuh hiji oge nu mempersiapkeun rokok eueuh kiaina beuki ngarokok santri sakitu lobana eueuh hiji nu mempersiapkeun rokok padahal malamun geus beres ngaji ngarokok dah kuduna makan lamun kiaina beuki ngarokok setiap ngaji santri papatungan nyiapkeun rokok. Hapunten kula ya biasana mah tila ngomong kieu karena aya titipan ti Kang Asep Mubarok. Tapi jaing maka dia lain titah nu ieu lain teu butuh. Atuh pikih teu butuh. Ngan aing maka dia teh aya misi ti Abah. FBI. FBI. Mal ngarti ka dieu. Kiai kamu. Misi. Semakin lila semakin akrablah ke jeung Abah. Maka kadiekeun mulailah sering ngobrol malam sabada ngaji. Obrolan biasa seputar tentang kabar-kabar. Dina hiji waktu kakak kula digerokeun Haji Uci ka dieu. Nyamperkeun guru urang bari mawa rokok 2 bungkus. Diangsongkeun gahareupeun Abah karena ngajakan ngobrol. Tapi Abah caringin eta jelema pinter, cerdas, calakan. Rokok nu diangsongkeun kieu henteu langsung diisep, dipandang, nyana waspada. Jangan-jangan ini jebakan. Lila ngobrol, mulailah misi dilaksanakan. Abah kula kunaon kamar Abah sok dipoekan bae. Guru orang diri curiga aya urusan langit anu lewat kamar Abah caringin. Maka mulai diselidik, diteliti ada apa gerangan di dalam kamar itu. Kok kamarna poek? Mun kamar ustad jelas, nu mantak poek teu kabeli bolham. Jelas Kang Asep ya? Di kamar Abah caringin. Oh Abah mah lamun make lampu cang sok serap. Tapi kan Abah sok ka masjid, di masjid lampu na cang. Oh pan ai di masjid matara nangkarak. Nantakan teu serap, ai di kamar mah pan aya nangkarak gitu, jadi serap. Hese ieu. Hese ieu. Kumaha cara naklukkeunana. Bah, boleh. Kunaon eta kamar Abah tempat tidurna sederhana, hanya beraraskan tikar. Ieu ge naon teh kasurna kasur lepet. Betul kan? Abah almarhum, Abah Uci mencurigai
ada rahasia langit di balik kasur ieu. Berbeda dengan kasur orang, ada rahasia tumbila di bawahnya. Abah manu mantak teu make ranjang lantaran sarena sok marudah jadi sieun raga maka dihandap bae. Jadi abah sieun raga pan abah sok naik motor tapi teu sieun raga. Ih, pan motor mah aya banan, kasur mah banan. Wah, masih sulit. Sedengkeun amanat abah kula datangi taklukan cokot rahasia menang sababaraha bulan balik ka Cilongok. Ditanya ku abah kula kumaha Ci? Misi gagal. Abah kula seri etalah Ci sosok abah usub jaringin warai tawadu tara nembong-nembongkeun nyana teh saha hese tertutup jelemana pan ari urang mah boga sesuatu teh update bener teh update aya. Itulah sosok abah caringin rendah diri, sederhana, teu hayang ka tembong, teu hayang ka pandang, teu hayang ka masyhur, anu katingalina teu ahli fikihna be. Seolah-olah abah caringin teh ahli syariat. Lain. Abah caringin teh luar biasa kasapna, muka sapa. Pernah atraksi di harapan kula, pernah atraksi di harapan abah Jinto. Pernah atraksi. Abah caringin teh sosok jelema anu geus boga ilmu wuruh sadurung winara. Tapi tentu lain di dia tempatna urang nyaritakeun abah caring. Ayeuna Ci lanjutkeun berkelana kedua. Lanjutkeun kembali ke caringin ulah waka balik sia ka Cilongok mun mustika can dibawa ka dieu. Siapa? Berangkat dari Caringin melanjutkan misi. Di misi kedua pun tiba-tiba datang surat sakti. Langsung cep karena jendela kobong. Panah membawa surat. Nu jelas nu mawa suratna nu nganterkeun mondok teh dibaca Ci balik heula sakitu balik misi can beres ieu kumaha tapi instruksi balik begitu balik abah kula keur riuk cek abah kula sampai irahage sia moal bisa menangkeun mustika abah caringin. Karena naon adab kain mal bisa mun aing geus mangkat harak insyaallah benang mustika laju kuari kumaha bah geus kuari mah urang mencari cinta heula ya abah keur bingung Ci bingung kumaha ayat 7 kiai hayang bebesanan tak lamun ieu beda saeutik jeung kula mun abah uci 7 kiai mun kula 6,5 6,5 nu mantak 6,5 nu 6 kiai nu hiji anak ustad kan setengah kiai enak aja loh. Dimulai Lombok salah satu putra Hadratus Syekh
Lombok. Laju salah satu putra ulama terkenal di Jawa Timur. Terus salah satu putra ulama di Jawa Tengah, anak kiai keledai kabeh kiai. Terus ke dia anak kiai terkenal di Bandung. Terus anak kiai terkenal di Garut. Terus anak kiai terkenal di Karawang. Coba siapa Karawang? Ta'aruf. Siap. Tentu karena ia misi yang lain, maka rambut dibersihkan. Nah, iya kan, kudu akur jenguk pada olhal. Kameja rapi, sengit, kan urusannya untuk memikat. Panggihan ku sia salah sahiji kiai alimi abah di dia. Kiai minta antar ke manehna. Begitu datang ke itu, ternyata kiai keur ngobrol ke jeung pamajikan. Mana? Ya, Karawang teh kan ya. Mana? Kang Cek Asep Mubarok mana gitu. Aing keur peuting ngimpi aya dua jelema datang ka dieu make baju anu tekebel jol maung diukna di kursi nu ieu nu make baju ieu belah dieu nu make baju ieu belah dieu naon ieu nya keur bingung teu manggi tungtung pikiran impian salah impian eta betapa nancep kana hate ya seolah-olah impian yang lain. Begitu datang assalamualaikum waalaikumsalam, betapa kaget kiai tersebut. Nu datang adalah al-maghfurlah guru urang. Cicing teu loba gerak si tuan rumah diperhatikan di mana diukna, ternyata maung anu diuk di kursi eta dalam impian didiukan ku al-maghfurlah guru urang. Oh, iya maung teh tekebal set datang tidak impian teh ucing letik guru ternyata Haji Pendi. Di sepak tambah di impian ke kus. Mungkin suratan takdir berkata lain. Allah tidak berkenan dengan putri dari Karawang. Baliklah ke Cilongok. Menunggu beberapa saat, tiba-tiba datanglah surat dari Garut. Salah satu guru pertama lalakon mesantren Keresek Garut, bahwa uci turutusi harus ke Garut, tanda tangan Kiai Haji Imam Muhibbut Tobri, Kiai Haji Toha, Kiai Haji Abdullah. Iya resep kan orang bujangan kilo di Bandung perbutkan iya. Ya resep. Iya mah kolot untuk ngawinkan anak datang ke sesele. Tak duit geus aya, poe geus menang. Sia akan bikang tolol. Saya bangsa rombongan Haji Pendi, rombongan Bangpak. Berangkatlah ke Garut sesuai perintah Abah. Sok tepangan kan itu panggihan sia, guru sia. Aju Abah kumaha? Teu kudu nanya Abah. Pokoknya panggihan guru sia, ngobrol jeung guru sia, kumaha cek guru sia. Ngan jelas panggihan mana awewe nu bakal dijodohkeun ku guru sia.
siap. Begitu datang ke guruna dengan penuh kesopanan, ji kulan mama geus wayahna anjeun rumah tangga dan aya pilihan mama, aya mama boga pilihan, jung anjeun garitu kayak diantar ku budak panggihan hiji awewe insyaallah maslahat bikin anjeun. Berangkatlah tiga resek menuju seorang rumah wanita. Datanglah ka hiji mah awewe calik biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam, tentu diantar. Ternyata wanita tersebut pun anak seorang kiai. Telilajol keluar hidung, mundur guru orang, mundur nyahidangnya pendek kembrot. Jebakan ya. Oh ternyata lain Adam tukang mau kenjai, spor jantung. Telilajol seorang wanita cantik jelita gelis luar biasa. Guru orang begitu memandang, wow, astagfirullahaladzim. Langsung ditepak ku ilmu tungkul, ican mahram, boleh lihat, tidak boleh dipandang lama-lama. Yuk geus panjang cerita karena yakin ieu anu bakal dijodohkeun ku guruna jeung di dieu geus aya resmi restu ti orang tua, maka langsung ditanya, geus blak-blakan bae neng kulan daek jadi pendamping akang. Jawabannya suka dalam duka, duka dalam suka, siap mendampingi. Akhirnya panah asmara saling menusuk ke dada masing-masing, disebarlah surat undangan, siap ngabesan ti Cilongok ke Garut. Karena hari tambah zaman hese mobil, zaman jelema jarang mobil, babis-bis kaditu nu mabok saparoda. Jauh Garut teh, urang Tangerang ti mana horeng ke Garut, can aya tol jalan ke puncak teh jalanna bongkar penggol kita teh, ka kenca ka katuh ka kenca turun naik turun deui, senep kana beuteung. Abesan iyalah jadi seperti koski guru orang, mudah-mudahan pun cece dipasihan kesehatan ke Allah. Sanggeus gitu rumah tangga di dia mangkat abah tahun 2000 hiji. Sakumaha anu diucapkeun ku abah salila abah aya keneh, abah caringin bakal tertutup. Maka kejadianlah di tahun 2005. Kula datang ka dieu ka imah ieu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia ieu mohon kaji. Di mana sia? Di Caringin. Aya naon? Ente silaturahmi bae ngan hatur salam ti abah Caringin minggu isuk reka dieu. Reka dieu. Aya naon ya? Duka ngan ngomong hayang nanyakin ulumur rabbaniyah. Cek al-makbur lahim isukan orang kacaringin ulah itu nuka dia urang nuka itu kesopan namun itu nuka dia urang nuka itu bejaan haji ento bejaan haji mau siapkan kendaraan urang berangkat ke itu. Waduh iya anu pernah dijanjikan baheula pertempuran
Kula bingung kaditu murni guru kula caringin di dia jelasnya gurunya kakak kudu milih kemana iya andai kata memberikan dukungan support hore kudu kemana dilema dalam sebuah persimpangan kula iya isukna disiapkan kendaraan tukang haji muh kula jeung ka haji tah berangkat iya aing ya ngaturkeun salamna iya iya aing kudu kumaha ieu mun aing datang ka ditu digetak ku nu itu aju digetak nu ku ieu kudu kumaha ieu maka kula alhamdulillah pernah ijazah wiridan ijazah hijib ti teteh kula nu pangkolotna teh Haji Ipah istri Abah Haji Yasin teteh kula ijazah ti ibu kula cara ngajempekeun jelema pasea pernah ijazah penting dia ku kula diijazahkeun bisa dipakai besi boga budak keur pasea bacakeun jajakeun tekudu bismillah siap yang penting apal talar tekudu bismillah tekudu buka wudu tekudu col-col silentah bulan tiwayu angin lembur kahujanan caruluk cambara kepel ta ke cara misahkeun lah munggus terpas ya si Rana si Ratu salah pegang salah satu kita guru orang di majlis osok itu kan ternyata tukang pasea bahalana asal pasea ibu kula mah kula pasea jeung ka haji ento kula pasea jeung ka kakak gua haji teken mun pasea teh keken kita ibu kula sok nyelekeun bae ya naik gula ke mobil dibaca jampe di teteh ye bisa Kang Haji Asep orang boga pamajikan marah baca jampe ya manjur pamajikan marah ka urang sebab urang pimarahan emang ge urang ieu pimarahan pamajikan iya atuh jelema teh buka jelanguk datang bating guari kan bating iya teh teu langsung baralik ieu ih tahlil di jelanguk mah datang ka bating pugu jam 10 geus beres nah pemajikan marah bacakeun col silentah bari leng 100.000 angin lembur kahujana 100.000 curuluk saktah tah cak ahli kerot tah curuluk saktah heula tah 500.000 camara keupul 1 juta ge karituna pamajikan bakal ya Allah berangkat di Cilongok menuju Caringin geus teh hayang ngileuk ka hareup kula ka sisi bae bahaya ieu mah ke bawa asana ieu bari nyelekeun ka kitu tam aing gadukeun guru ieu datang ka ditu geus aya Abah Caringin nyak bari nyekel tongkat ciri khasna ngobrol ka barat ka timur ka kaler ka kidul kula tetap waspada tapi eueuhna naon biasa-biasa bae di akhir obrolan Abah Caringin nyarios Haji lamun urang keur salat
dicekel ku awewe batal tante. Eta guru orang tunggu tanggah deui ka luhur tungkul deui kula nafsu kecil karena siapa keur salat dicekel ku awewe guer marhom batal teman. Tapi guru di dia tungkul deui tanggah deui kos geus lila ngajawab batal. Cek aing batal ku situ mah. Batal sabira. Keur salat dicekel ku awewe keur marhom. Lain paroid baru acan mah. Giliran di dia nanya ka caringin, abah ulah mun keur salat hitut batal teh. Ih kiamat sih ieu. Abah caringin tunggul bari ngagosok-gosokkeun tarangna kana itek. Tanggah deui bari ditempelkeun bibirna kana itek. Tungkul deui, tanggah deui, lumayan lila. Karak ngajawab batal. Ih, kok situ babari. Babari kan? Bener. Babari tah. Batal atuh batal tekebal pangit cium tangan biasa silih cium tangan dayana naon cium tangan hijib nu geus dipersiapkeun dibuka dilepaskeun tidak ada. Balik naik mobil dicaringin ka Cilongok bari ngobrol tetep aya kajanggalan di hati. Inaon ditanyakeun lah isin-isin ke kakak kula ngaji naon saeta arti pertanyaan abah nu mulia dicaringin belet sia ih henteu haji henteu atuh mantakan nanya ke pan mikiran berarti yaim mun urang keur suluk keur manteng hate ka Allah nu diaplikasikeun dalam salat abah caringin nyebutna salat keur manteng keur suluk keur niat ka Allah hiji tujuan Allah tiba-tiba urang kagoda ku awe kawin batal. Oh pokoknya keur suluk teu meunang kawin teu meunang nyandung lamun can aya perintah ti guru. Waduh bahaya ye bahaya mata kecuali Haji Agus Salim ada toleransi sedikit. Terus oh gitu kan Haji wah teu meunang pokoknya sia temenang kawin, temenang nyandung lamun can aya itu sih kain dengekeun pamajikan kula atau dengekeun aya pamajikan kula jero pamajikan ka haji toh dengekeun tenang can aya instruksi. Waalaikumsalam. Oh gitu Kak Haji engke kula nungguan kumaha ya nungguan itu Siti aing mun kaji teu kawin-kawin teh nyandung-nyandung kumaha atuh siga ulah aduh oh masalah guys ari eta keur salat hitut kumaha oh eta mah ieu urang ka Allah urang suluk urang rek niat bebeneran ka Allah adab ka guru rek guru syariat guru alif-alifan guru Quran guru amil guru jumiyah jeung guru-guru lain batal sia.
Oh, karena memang hitut di harapan teu sopan, di harapan guru. Teu meunang. Urang ngalewat ka harapan guru, punten, dut. Batal. Oh, iya. Yes. Lain waktu guru kula ngajak deui, "Yeuh urang kacaringin deui." Kunaon gitu ka haji? Keur peuting abah ka dieu. Seperti pada saat rek maotna almaghfurlah nu mulia caringin rek maot datang ka dieu. Abah caringin pupus, rohna datang ka dieu pamitan. Ngan kebetulan pada saat eta lamun teu salah malam minggu ka hajinya. Malam minggu. Keur beuting abah caringin ka dieu. Yeuh urang kuari ka ditu gantian. Atuh hayu sih. Ieu silaturahmi biasa tah lain gaji. Neruskeun nu baheula. Oh, lamun kitu kukula disiapkeun. Bahaya ieu. Datang deui ka caringin ngobrolkeun. Ngalir ngidul. Abah nanya deui, "Ji, ari langit aya sabaraha lapis?" Langit aya berapa lapis Bang Haji Bendi? 7. Langit aya berapa lapis? Langit ieu mah. Langit aya berapa lapis? Langit. Lali lupa ya. Lila guru urang di dia mikiran. Teu lilang ngajawab. 7 lapis. Bener Pak Haji? 7. Aju guru urang nanya, "Kago atuh caringin, ari bumi aya sabaraha lapis?" 7. Tasalaman, ciuman, tapi pipi bibirna hampir antel dari ngomongkeun urang babaturan. Mantakan pernah guru kula di dia, guru orang di dia, almaghfurlah, aing mah tengah guru kacaringin. Babaturan aing teh mah. Nah iya, karena amanat ya abah caringin, ulah pernah ngaku guru ka aing. Urang babaturan. Dibikin mustika aing ka sia, ngan barter. Sia kudu mikeun mustika ka aing. Maka silih paantel bibir. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, tapi tetap kakaku lama di dia. Itu guru orang sadayana. Mudah-mudahan abah caringin termasuk waliyun min amri auliyaillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah perjalanan batin guru orang kejeng nu mulia caringin. Di saat keur santai, keur tenang, kembali deui ka tukang. Masa abah ayah hirup kene, abah sepuh hirup kene, ngagerokeun ka putrana sabada kawin. Ci, kula lanjutkeun perjalanan sia ka kula. Berkelana deui bah? Iya. Kuari menuju Imam Agung Abuya Cidahu. Manehna geus nungguan sia, geus kebal nungguan sia. Kuari sia diundang ka ditu, sok kuari ka ditu ngaji ka Abuya. Manehna boga mustika bermacam-macam mustika, penta mustikana Allah ku sia mustikana. Kuari keur ditungguan ku manehna. Akhirna dirumuskeun
mulailah ngaji setiap malam Selasa. Nusok nganterna kakakula ka hajim. Datang ka Cidahu ngaji malam Selasa. Datang garinya katinggalan geus mulai ngajina. Akhirna guru urang diuk di sisi panto. Pas kabeneran kejeng nu mulya Abah Caringin. Ambu ya ngaji biasa Abah utawi kitu wallahu a'lam bishawab. Beres ngaji tangga nu dilawang teh mah kajahoan ngaji sia kaing can bebeja. Iyalah kamu kasapahan abu ya. Kanyahoan komehena aya santri ngaji teu bebeja kanyahoan. Kanyahoan. Kan orang makalah pabe aku santri kitu kanyahoan. Tayalah hadirin jamaah rahimakumullah, karena aya Habib aya Syekh nu ti Palestina insyaallah orang sambung Cidahu terakhir isukan insyaallah ka Lombok menyatukan barat dan timur. Sakitu nu kabeh hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.